Sabaraha tahun mah wiswa? Hah? 100 leuwih. Oh, 100 tahun tilu-tilu. Berarti abah teh asli urang dieu. Oh, ayeuna ai bumi di mana bumina? Bumi abah di mana? Oh. Zaman Belanda. Oh, berarti abah mah zaman Belanda geus budak ngoranya. Ya, Nyaho perang, nyaho eta mah. Belanda jadi jongos. Oh, jongos. Jongos. Ayeuna teh panon teh normal keneh panon teh. Normal. Cepil jelas keneh. Ya biasa. Oh. Jadi ada mama aku. Saya ayeuna teh keur ngabuburit. Ya. Oh, ngabuburit teh teh. Sanjak banget. Iya bengkel. Ya, 15 yang beli kolaknya. Alhamdulillah. Dekenya? Nya. Kasih saya kayak orang pajak. Aya. Heeh. Cuma Aya kenanya. aja Kawinan sabaraha kali gitu? sekali. Hah, Yang mau baik. Kagak. nami saha ki? Nami. Hah? Nami aran saha? Abdul Muttalib. Abdul. Abdul Muttalib. Oh, turunan ieu nya Majalengka aslinya. Asli. Berarti Jalan Abdul Halim teh dulu teh. Ya, eta. Hah, sabaraha buyut? Ya, udah berarti. Poho deui dah. Bener. Loba teuing nya. Ya. Taina teh ka mana amongna ka ditu? Jadi ya. Di dieu bae. Tukang sepatu asli. Tukang sapatu. Oh, nyerpis sapatu. Ya. Oh, Dalam Belanda. seubeuhnya. Jadi bujang Belanda. Oh. Dari jongos Belanda hari ini ke kedudukan Belanda jadi jongos. Tapi aya nu apal bahasa Belanda. Ada Kumaha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, salah. 15, 14, 15. Ada jadi budak itu ya preman jadi jongos jadi kedudukan Belanda jadi Terus pokoknya mah. jadi mundur di sini mempelajari dulu. Kedudukan Belanda jadi jongos Belanda.